Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma raka'a raki'u wa sajad. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa sadaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Alayah manane wallahu alam bihaqiqatil murad. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man taraka tajwid muqafatal ala falaysa minni al hadis. Allahumma rabbana hablana minas solihin. Allahumma rabbana hablana minasy syakirin. Allahumma rabbana hablana minas sabirin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barakallahu laka ya arus wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadacan dilajengkeun kana cariosan anu patali sinareng ieu walimahan. Ngadoakeun Allah khusus kanggo Mang Aden anu parantos jadi protokol. Mudah-mudahan ieu mantenanana sing dipanjangkeun yuswaana bari istiqomah ibadah pada Allah taala, ku ngajauhan laranganana, ku midamel nyaeta parentahna. Mudah-mudahan ieu mantenanana ku Allah taala sing dibarokahkeun dina milik rezekina, disehatkeun jasmani sinareng rohanina. Tiasa eta rohani nyaeta dipajukeun alias diange ibadah kadat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu kaduana nyaeta doa khusus ka sahibul bernaka anu alhamdulillah ieu keluargana sadayana ngering riweuh arek nu ngaluarkeun hartana tanagana katut emutanana. Mudah-mudahan ieu sadayana anu ngiring ngarojong kana ieu walimahan, mudah-mudahan ku Allah taala sing dibalas pengorbananana ku ganjaran anu satimpal, didohirkeun eta ganjaranna di dunia ku kaunggulan dat Allah taala, oge didohirkeun di yaumul jaza nyaeta ku keadilan sinareng kaunggulan rahmat dat Allah subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge ieu keluarga Saiful Gernaka anu khususna panganten pamegat sinareng panganten istrina arus sinareng arusahna, mudah-mudahan sing dijadikeun keluarga anu sakinah nyaeta pinuh ku mawadah warahmahna dibarengan jeung barokahna sing dipasihan ku Allah taala wasilah ngalaksanakeun ieu walimahan nu dikurung iku tabligul islamiyah sing dipasihan takwa kana jero hatena anu eta takwa jadi bekal kamo mantenanana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, doa salajengna nyaeta disanggakeun khusus kanggo urang sadayana. Wasilah urang hadir kana ieu majelis ngalengkahkeun dua sampean, ngepatkeun dua panangan, belaan berkorban
ningali kana usum situasi jeung kondisi ayeuna arek tiris arek usum muriang mudah-mudahan jadi kaparat ka dosa urang sadayana mulangna tina ieu walimahan urang bersih tina dosa-dosa anu teu karasa nu sok urang dipigawe tapi teu kahaja-haja bersih tina dosa-dosa anu laleutik lamun geus nepi ka imahna sing bisa tobat ka Allah taala supaya kalebur eta dosa nu bangsa gedena arek dosa anu cumantel jeung Allah taala atawa dosa anu cumantel jeung hak adami hak sasama mudah-mudahan barokahna urang tiasa hadir tiasa musafahah kana ieu walimah sing dijantenkeun urang termasuk jalmi anu dipikaridho ku Allah taala sing dijantenkeun jalmi anu di lebur tina dosa sing dijantenkeun jalmi anu istiqomah ibadah ka Allah taala ngajauhan maksiatna turut tumut kana ajaran Kanjeng Rasul jeung kana ajaran Allah taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Tasa kitu doa anu kapihatur nya ayeuna sing kuring bade ngabahas saalit nya masalah rumah tangga alias masalah perkawinan anu dilaksanakeun ku mang ajat sakeluarga karena ieu teh bisa jadi pelantara sunah Kanjeng Rasul bila mana dipigawe itu jadi pelantara orang takorup alias beki deketna orang ke Allah taala namun apa carana kumaha carana ya carana supaya orang bisa lebih deket ke Allah taala mangka kudu migawe kana sunah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arek dina segi adab tata keramana arek dina segi ucapanana arek dina segi kalakuanana cara ieu nya menjadi permasalahanana karena diterangkeun dina hadis qudsi nya man taqarraba alayya bin nawafil sahawe jalma anu gawe taqarrub gawe ibadah ka kaula ku sunah anu geus diturunkeun eta sunnah ku kaula ka Kanjeng Rasul mimitina tuluy ka umat-umatna tuluy kaula resep ka eta si jalma kana loba migawe kana sunah Kanjeng Rasul mangka kaula cek Allah taala bakal jadi paningalina nu ningali kaula jeung eta jalma kaula bakal jadi pangdengena nu ngadenge kaula pikeun bisa ngadenge eta si jalma kaula bakal jadi leungeuna pikeun ngeupel na eta si jalma kaula bakal jadi suku na pikeun ngalengkahna eta si jalma eta di hadis qudsi nya dicarioskeun nepi ka ulama penafsiran ketika jalma geus sampurna migawe kana farduna ibadah farduna tuluy ngalobakeun kana ibadah sunnah mangka Allah taala bakal ngarohmat ngaridoan ka si jalma ibarat namun dicopot ibarat ulama penafsir atau penyarah hadis qudsi ibaratna eta jalma teh kos ibarat orok ya. Kumaha orok geuningan sok aya bahasa eueuh geuleuh ali ka orok mah nya misingna taina belaan dikodekan saha nu daek ngodekan tai budak gede beja tapi kumaha budak urang nu leutik keneh belaan di obehan misingna di obehan kiihna di isangan nepi ka lehona eueuh panyusut baju urang disusutkeun eueuh keneh panyusut leungeun urang disusutkeun kana leho budak coba sok bayangkeun ketika Allah mikanya ka urang ibarat urang mikanya ka budak urang sanajan urang boga dosa anu sifatna geuleuh geuleuh bahasa urang maleho teh tai jeung cai kiih ka budak kumaha aya lehona aya cai kiihna jeung aya taina bejana inu ngobehan budak geuleuh cadukna bejana inu ngobehan budak geuleuh cai kiihna
bejana nyusut leho budak malahan lain disusutnya dikecerok inung budak mah leho budak tehnya sarunya bro hese napas kecerok kuyang irung ada bapak nama mungun pada sepel ari ucap kecerok itu mahnya heeh tak ya Allah Ta'ala bila mana geus nikahnya ka hiji abdi kulantaran geus sampurna migawe farduna tuluy ngalobakeun ibadah sunnahna di antarana sunnah Kanjeng Rasul nyaeta nikah teh Allah Ta'ala sanajan eta abdi migawe kana dosa nyata dosa nu sok dingarangan lamam dosa nu teu dihaja dipigawena dosa nu teu karasa kapigawe dosa na dosa leutik anu unggal poe katincang katemong kacaba ku urang kadenge ku urang dosa leutik zaman kiwari loba nya ke dipertelakeun di hari mangka Allah Ta'ala keukeuh mikarido ka eta si jalma ta eta muntang najelema ka Allah Ta'ala nepika jadi dipikarido ke Allah Ta'ala sanajan berdosa ke dipikarido we ke Allah Ta'ala tah mujang jadi bahasan ayeuna jelema moal nepi kana ridho Allah Ta'ala sapertikeun tadi diibaratkeun kolot nikahnya ka budak orok budak leutik keneh tak Allah moal nepi kana ridho Allah kaeta hiji abdi lamun teu dibekalan kabeh ku takwa ieu apal kabeh urang dieu takwa apal nyaho ngaran teu nyaho rupa apal yakin apal nyaho ngaran teu nyaho rupa apal nu ngaranna sakinah apal nyaho ngaran teu nyaho rupa apal nu ngaranna tatmaina qalbi nyata ketatangan anu cicing dina hate apal nyaho ngaran teh nyaho rupa deui sarua ditanyakeun apal tawakal apal atuh tawakal apal ngaran teh nyaho rupa tah ieu nu jadi permasalahanna nya lamun jelema apal ngaran hungkul teh nyaho rupa aya mangpaatna atawa moal ibaratna urang nyaho ngaran emas teh mahal parojol teh anu bodas cara tadi mas kawin geuningan naon ieu mah bodas ngomongkeun emas datangna bodas kok emas putih teh nu kieu meureunnya nyaho ngaran teh nyaho rupa dengan emas kawin 5 gram dibayar kontan ditinggal ya itu emas teh kunaon teh koneng teu kaharti pan ieu nu jadi permasalahan teh nyaho ngaran emas putih tapi teu nyaho rupana nu kumaha emas putih bangun lamun dibere gelah balangkeun disebutkeun emas lain perak oge buah lain manya nepi ka kieu warnana buah mah dialungkeun padahal tadi teh meureun kongkorong cincin eta teh emas padahal mah emasna emas putih teh ya bahasana coba sok manfaat mah ieu loba katipu jelema mata teu salah cekal Imam Ba'lawi dina kitab Nasha'ihud Diniyah lolobana jelema zaman ayeuna mah termasuk magrurun jelema anu katipu kabeh katipu dina ibadahna katipu dina usahana katipu dina tanina katipu dina ngalengkahkeun suku oge inyit ka pangajian teh katipu keneh ieu magrurun karena jalma-jalma nu dipigarido ku Allah Ta'ala mah aya 2 pangkat nu kahiji abror wa tawaffana ma'al abror tadi dijelaskeun ieu muga ngamawatkeun Gusti sarta ngagunukeun Gusti ka kaula sadaya sarta abror di golongan para nabi-nabi Allah Ta'ala nu geus kuat ibadah nepi ka lengkahna nepi ka sakabeh karetegna ibadah kadak Allah Subhanahu wa Ta'ala abror luhur teuing eta mah pangkat nomor hiji nepi ka abror mah pangkat nomor hiji sakabeh lengkahna sakabeh gerakna jeung dahar-daharna jeung sare-sarena ibadah ka Allah Ta'ala berikut karetegna hatena dina karetegna ibadah kadat Allah Ta'ala abror disebutna anu kaduana muktasidun jelema teu bisa ibadah salilana mah
karena aya waktu jang dahar kene, aya waktu jang sare kene, dina artian aya waktu keur istirahat ibadah henteu, kasab dunya ge henteu, migawe maksiat ge henteu, perkara laga ge henteu, eta muqtasidun disebutna. Pangkat wali-wali Allah Ta'ala nulis menang karomat ya. Anu katilu nyaeta golongan magrurun, jelema-jelema anu katipu, rek katipu ku dunyana, rek katipu ku tanina, rek katipu ku dagangna, rek katipu ku ibadahna, kabeh katipu. Kumaha ibadah nu katipu teh? Sapertikeun urang, heueuh, datang we ka imah urang teh, anu make baju rapi geuningannya, atawa ayeuna usum penipuan geuningan telepon, sok kirimkeun heula atos saanu engke dipasihan namut 10 juta. Kirimkeun heula duit 1 juta. Eta katipu ngirimkeun duit 1 juta tah eta magrur disebutna. 10 juta wae eueuh duit oge 1 juta lapur. Cok ieu, ripuh teh jadi jelema katipu. Tah ieu dina ibadah urang, dina kasab urang, arek dina tanina, arek dina dagangna, ieu termasuk magrurun bahasana. Ya termasuk bahasa magrurun. Loba jalma zaman kieu dicontohna termasuk jalma-jalma anu katipu. Sigana alus ngalaksanakeun kawin padahal katipu dina kawin. Naon katipuna? Di antarana teu aya bekal dina hatena takwa kadat Allah Ta'ala. Takwa nomor hijina. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi kan dijelaskan tadi kuno kori geuningan kumaha Umar mana ya ayyuhan nasut taqullaha ya ayyuhan nasut taqu rabbakum. Ya tapi kan dijelaskan hei golongan-golongan manusia kudu tarakwa anjeun ka pangeran aranjeun kabeh kudu takwa. Takwa kaula mah geunah eta ngomongna teh ka remuy ngomongkeun takwa. Lamun hiji jalma ku ucapan omong hungkul ngomongkeun takwa tanpa apal kana rupana, tanpa apal kana definisina, deukeut-deukeutna kana sifat jalma munafik. Omonganna masuk alalus, tapi kumaha buktina teu kapigawe ku manehanana. Hayu euy, urang ini urang ngalengkah kana pangajian ari manehna mah teu ini teu ngalengkah-lengkah ngajak we hungkul ka batur teu sesuai jeung buktina ngan bisana teh mapatahan ka batur teh tetah migawe hade ari manehna teu hade kalakuanana pasekon teh disebutna. Heuh ngalempeng-lempeng ka batur ari manehna bengkok disebutna ya Allah ya Rabbi. Ya kumaha lamun jalma nepi ka teu nyaho kana definisi takwa. Karena ulama-ulama ngaibaratkeun kana takwa lain ngomongkeun definisi, tapi ngomongkeun ibarat. Ari ngaran takwa teh adalah ibarat hiji abdi geus bisa ngajauhan kana maksiat ka Allah Ta'ala, bisa migawe kana sakabeh parentah Allah Ta'ala, turut kana sakabeh parentahna, bari ridho kana qada jeung qadarna tidak Allah Ta'ala. Ibarat bahasana. Tamatak bisa dicokot contoh ketika jalma teu nyaho takwa, tapi eta si jalma bisa ngajauhan dosa anu apaleun manehanana. Karena ngaji kana ilmu na aya khusus ilmu nu martelakeun tentang dosa. Bahkan geus ngaji lain dosa. Heuh. Dosa teh kabagi-bagi malahan nepi ka loba bagianana. Nu kahiji aya dosa anu pakait patali jeung Allah Ta'ala. Nu kaduana aya dosa nu pakait patali jeung papada jalma, khususnya jeung diri pribadi. Tak ketika orang migawe dosa, da Allah Ta'ala mah teu rugieun ku migawe dosa urang. Ketika orang migawe ibadah, Allah mah teu untung ku ibadah urang. Maka Allah mah disebutkeunnya ka urang, lamun ngabahasakeun madina hadis kuncinya aya bahasana. Lamun kumpul anjeun hei sakabeh ahli langit, sakabeh ahli bumi, ti golongan manusiana, ti golongan malaikatna, ti golongan jinna, ti golongan setana,
kabeh kumpul pikeun ngamadaratkeun ka kaula mah moal madorot moal bahaya. Jeung lamun kumpul aranjeun kabeh pikeun supaya manfaat ka kaula ibadah sakabeh anjeun ahli langit jeung ahli bumi ti golongan manusana ti golongan jinna ti golongan setana ti golongan malaikat na kabeh ibadah ka Allah Ta'ala teu aya untungna pikeun kaula jeung Allah Ta'ala. Jadi kumaha pakait patalina ibadah urang kahiji lamun ibadah anu pakait jeung Allah Ta'ala seperti sholat urang untung aja urang-urang keneh. Tuluy lamun ibadah jeung papada makhluk sapertikeun sedekahna silaturahimna dan lain-lainna untung aja urang jeung makhluk anu urang dipake jalan ibadah kana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teu aya kauntungan pikeun Allah Ta'ala. Eta nu kahijina takwa ngajauhan maksiat ka Allah Ta'ala ibarat katingali kene jelema anu salatna tuluy-tuluyan maksiatna tuluy-tuluyan perkara laga na anu teu paruguhna tuluy-tuluyan geus jauh tina kalatar takwanya takwa padahal nu bakal dibere karomat rumusan kahiji cek Allah Ta'ala adalah takwa inna akramakum bahwa jalma-jalma nu pangleuwih mulia-mulia na aranjeun kabeh nu bakal menang karomat-karomat para wali Allah Ta'ala nu sok dibikeun ku Allah Ta'ala eta karomat ka wali-wali Allah Ta'ala adalah nu jalma anu takwa kana Allah Subhanahu wa Ta'ala nyaho karomat Pak urang mah nyahona keramat we nya keramat ieu mah ieu lain keramat ieu mah karomat ieu mah karomat ngomongkeun keramat makam keramat eta karomat teh adalah lamun bahasa ti Nabi mah mujizat tapi lamun dibahasakeun ka ulama-ulama soleh anu geus nepi pangkatna wali Allah Ta'ala disebutna karomat disebutna teh katanya tong aneh eta karomatnya kunaon bakalna kahiji takwa mata kaya cek bahasa ulama hairul jadi at-taqwa billah pang alus-alusna bekal arek ti mimiti hirup sorangan nepi ka hirup duaan nepi ka kadituna anakan nepi ka incuan takwa bakal pang alus-alusna mah lain bakal duit lain mana dalilna tuluykeun nu tadi atuh tong aneh-aneh ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah Allah Ta'ala nitah takwa heula ketika tingali min nafsi wahidah. Allah Ta'ala teh adalah zat anu geus nyieun ka aranjeun kabeh ti mimiti awak-awakan nu hiji awak-awakan eta ku urang pikiraneun jeung kudu diibaratkeun bahwa ti mimiti takwa teh tong sok nitah-nitah ngabejaan takwa ka batur takwakeun heula sorangan ka batur teh takwa ya urangna teu takwa. Jadi jang sorangan heula min nafsi wahidah. Allah Ta'ala nyiptakeun ka aranjeun kabeh teh asalna tina dat nu hiji. Saha dat nu hiji teh Allah Ta'ala nyiptakeun ka Nabi Adam. Cek secara dohiriyahna. Secara dohiriyahna. Lamun digali secara ma'nawiyahna Allah Ta'ala samemeh nyieun Nabi Adam teh adalah Nur Muhammad heula. Min nafsi wahidah. Tah bakal kahiji samemeh kawin teh kudu aya takwaan heula keur urang sorangan teh teu ujug-ujug kawin we nya mata kritu oge teu nepi kana sakinahna teu nepi kana yakinna teu nepi kana tawakalna karena teu aya bekalna ti mimitina keneh ti lengohna keneh ketika jalma cicing saurang geus eueuh bekalan panjaman ayeuna mah nu kadeuleu wae nu penting mah gede duitna bisa hajatna wah geus meriah we teu ditingali kana barokahna kawin teu ditingali kana meunang ridho dan Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal pang alus-alusna bakal keur mimiti lengoh oge keur mimiti sorangan ge adalah at-taqwa billah takwa hiji takwa lain takwa di babawa lain takwa tuluyekeun deui kadituna min nafsi wahidatiu
naon deui ka dituna poho deui nya. Naon tadi teh cek tukang kori teh. Poho deui ayatna oge nya. Wa ja'ala bainakum wa ja'ala minha zawjaha. Ingatan atuh keur poho mah ka mana ya bahasanna. Lupan. Ieu teh sabarna mah keur naon nya ningal situasi jeung kondisina jadi nu ka ari awak tariris ieu teh ai sirah pararanas ieu teh. Sumurian beureunya heuh dina hawa angin beureunya. Heuh kana elah ka mana we. Teh sabarna mah teu ngonsep ieu mah oge anu kadengena we jeung naon anu rek dibahasna. Tadi ge keur ngobrol di jeureun mah hoyong teh keur mikir rek ngabahas naon ieu ngaji ayeuna ieu. Baden. Heeh. Da bingung atuh da. Naon bingung lamun ngabahas kana fikihna lieur kabeh. Heeh, ngabahas kana fikihna. Karena naon? Karena hiji bahasan anu kira-kira jadi manfaat jang urang. Jang bekal balik urang khususna balik ka imah umumna balik ka akhirat kan itu kabehnya maot teh ngaranna. Keukeuh anu bakal dibawa teh adalah takwa. Oh, kaeling urang teh di dinya teh ayat nu bieu teh matelakeun at-taqwa billah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nepi ka ceuk sa Imam Ba'lawi, bekal takwa mah moal rugi, duit oge bakal namahan. Ilmu oge bakal manfaat jeung bakal namahan. Takwa mah asalna jelema gering takwa ka Allah taala dina artian aya ridho dibere geringna jadi kaparot kana dosana jadi matak naik-naik kana derajatna matak jadi dihampura dosana kudat Allah Subhanahu wa taala cicing dina ridho jeung hampura dat Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala minha zawjaha tuluy Allah taala ngajadikeun Allah taala tina eta hiji awak teh dibere jodohna. Jodoh eta teh bahasa ibarat. Ti mimiti saurang nepi ka jadi duaan naon nu dibabawana. Takwa keneh tadi dina ayat awal ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Takwa keneh ti hiji nepi ka dua bekalna takwa keneh. Tuluy wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaan. Tuluy Allah taala nyebarkeun basa nyebarkeun Allah taala tina eta salaki jeung pamajikan teh wa basa minhuma rijalan katsira loba lalaki alias budak wanisaan jeung loba awewe alias budak keneh loba incu nepi ka anak incuan takwa keneh nu dibabawana matak jadi nepi kana barokahna. Ta eta teh pikiraneun sabarana nama ayat teh. Timimiti jelema saurang bekalna takwa, nepi ka kawin oge bekalna takwa, nepi ka anakan jeung incuan nepi ka ngawinkeun deui ka dituna, nepi ka watawaffana ma'al abror ka dituna, nepi ka maot-maotna engke bakal caricing sarta golongan abror, golongan para nabi-nabi Allah taala. Naon dibabawana nepi ka maot nepi ka ngahijieun abror takwa keneh nu dibabawana. Urang ge nyaho tanyakeun ka Bah Aden, ngaran takwa teh ngan rupa nu teu apalna mah bahaya. Rupa dibabawa. Karena lamun ngomongkeun urang teh takwa euy, sugan teh takwa teh sieun unggul ka Allah taala lain kitu. Lamun ngomongkeun ibarat ngajauhan maksiat ka Allah taala, nu kudu dijauhan maksiat teh lain dina segi ucapan unggul. Lain dina segi awak hungkul, dina segi hate kudu dijauhan maksiat kadat Allah taala. Cirina, tak enak matelakeun ciri jelema takwa nya. Ari definisina mah geus. Aya urang dieu ketika geus kawin, nepi ka jadi tenang hatena ibadah ka Allah taala. Tarenang teh urang dieu. Rasaan mah jelema nu barokah hutang mah teh tenang we nepi ka ayeuna oge cicingna. Komo isukan geus datang waktu kudu mayar mah. Mang Jaji lieur bangunan teh nepi ka ayeuna boborot tenang jang aya nepi ka dinya mah. Ari nu diomongkeun sakinah, ari nu didoakeun sakinah jeung barokah.
ieu kumaha doana teu diijabah atawa kelakuan jalma nu didoakeunana teu aya bekal takwaan dina hatena. Nu jadi permasalahan eta. Geuningan lain doa nu teu diijabah. Kurang kumaha nu ngadoana mah ajengan, nu ngadoana mah kiai. Sehingga keun wali-wali Allah Ta'ala ngadoa ka Allah Ta'ala aya doana nu teu diijabah ka Allah Ta'ala. Karena nu ditingali adalah jalma nu didoakeunana deuleu heula teu sia teh jalma nu didoakeunana. Matak sok bingung ge ngadoakeun jelema teh keun. Ieu jelema minta didoakeun hayang loba milik, hayang loba rezeki jeung barokah-barokah. Ari kalakuanana edan kene. Maksiat masih kene dipigawe. Nepi ka amel ka batur dipigawe kene ku hatena. Iri ka batur, suudon ka batur, teu kaop gering muriang gua aya nu naluh ieu. Aya teh urang teh geus nyieun garajeng saha nya burang-burang. Oh jeung si atuh sing tangkurak gua nyenek ka dewek ieu. Eta suudon eta. Anteu kitu ini ka makam ngarit. Tetajo. Balik ka imah gering muriang anyir gua mah dicabak tadi katajong ku dewek teh lain. Akar bawa mah cokor juri. Ieu suudon ieu jelema ieu. Suudon ke juri. Coba sok bayangkeun nepi ka dinya nepi ka suudon goreng sangkaan ka makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Are kumaha eta jalma nepi kana takwana. Kumaha cirina takwa? Jalma bakal dibere keyakinan ku Allah Ta'ala. Naon ari yakin teh? Ieu cokot yakin dina kisah. Dina kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Urang nyaho ngaran yakin, tapi teu nyaho rupana yakin. Apal yakin? Apal kagak yakin aing mah 100%. Waduh, ngomongkeun keyakinan kuat 100%. Pas kitu we manehna nu ngaheueuhkeun jeung ngahenteukeun teh. Padahal Allah Ta'ala anu ngaheueuhkeun jeung ngahenteukeun oge. Yakin aing mah ningali pemain bola ieu alalus ieu kabeh. Yakin menang ieu mah 100% keyakinan oge. Ai lawanna teh nu garoreng teh geuningan. Yakin eta mah. Ningali dina dedegana oge. Kahiji lumpatna kitu sing aneh kitu nya. Laletoy. Ai lawanan nu alalus unggul. Atlet hungkul lompatna tarari ngecekna alalus tak atuh puguh cek urang teh yakin pimeunangeun ieu mah eta ngomongkeun yakin remuy coba sok padahal eta bahasa teh salah cek aturan toriko ai yakin malah dina sakitu kitu nu sok dingareunana don sangkaan karena aya condong kekuatan ciri dina artian awakna jarajag saresek lumpatna tarari ai lawana goreng patut eta teh disebutna sangkaan don nu kitu teh lain kayakinan aya sangkaan kuat matak urang mah nyaho yakin tapi teu nyaho rupa yakin eta nepi ka ngeunah yakin deuh 100% pimeunang ya Allah ya Rabbi ngomongkeun yakin kumaha yakin nepi ka dijelaskeun cek ayat suci Al-Qur'an wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana nu ngaranna yakin teh adalah tamah-tamah iman ketika imanna geus pinuh tuluy-tuluyan namahan kaimananna ka Allah Ta'ala nepi ka dihikayatkeun dina kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim minta ka Allah Ta'ala ya Rob tingalikeun ka kaula kumaha carana Gusti ngahirupkeun deui ka jalma-jalma nu geus mararawat. Nabi Ibrahim alaihissalam cek Allah Ta'ala apakah anjeun teu yakin Ibrahim ka kaula lain teu yakin tapi walakin litatma'inna qalbi tetapi supaya leuwih tenang supaya meunang ketenangan dina hate ibadah ka Gusti. Dina artian yakin Gusti. Ayo ngomongkeun yakin teh adalah tenangna hate.
cicing dina ibadah genah we hate teh ibadah teh ya Allah ya Rabbi ya ku nikmatna ibadah bejana urang ieu ibadah nepi ka genah cicing dina pagawean tani bari ngarit di astagfirullahaladzim eta ku nikmatna ngarit leuwih-leuwih ti udun samsu jeung kopina leuwih-leuwih ti dahar sangu jeung jengkol jeung samal tarasina jeung asina ya Allah ya Rabbi ya nikmat kumaning kunaon kumaning kumangi nikmat ketenangan ku tenangna dina usaha dagangna genah dina kawina oge boga parabaneuna kana mahan anak nepi ka namahan incu nepi ka ngawin geuleuh tenang we genah hate teh santai we happy aja tak ieu nu ngaranna tatmainna qalbi tetapi supaya tenang hate kaula dina artian yakin ka Allah taala saeta cirina yakin sok diberi ku bahasa urang ketika urang ngadoakeun ka panganten awewe jeung panganten lalaki ku bahasa sakinah sok bahasa sakinah tentram rumah tangga bahasana asalna dina sakana yaskunu bimana tenang adem we kulantaran naon kulantaran aya bekal takwa sameh rumah tanggana tuluy nepi ka rumah tangga eta takwa aya kene cicing dina hatena takwa hiji nu ngajadikeun kana sakinah nu ngajadikeun kana tenang hate nu ngajadikeun kana yakin kana Allah Subhanahu wa taala panjang keneh ya dalil nu tadi teh bahadenya lamun dibahas mah nu dikorikeun ku Mang Umar tadi ya Allah ya Rabbi untung we ayatna poho deui ka dituna panjang teuing bahasana heeh tadina artian mah urang nya supaya nepi ka Allah taala sabarana teu bisa ku amal ibadah urang dina artian urang hayang hasil ridho Allah taala hayang hasil rahmat Allah taala hayang hasil panghampura Allah taala teu bisa ku amal ibadah urang teu bisa ku amal ibadah urang nepi ka dicarioskeun dina hadis Kanjeng Rasul la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi moal bisa asup ka surga moal bisa menang kana ridho Allah taala moal bisa menang kana hampura Allah taala moal bisa menang kana barokah moal bisa menang kana ganjaran jelema ku sabab amal manehanana amal ibadah urang moal bisa jadi jaminan urang asup ka surga moal bisa jadi jaminan urang dipika ridho ku Allah taala moal jadi jaminan ja urang barokah dunya moal bisa jadi jaminan amal urang senangna di dunia jeung di akhirat ieu cek hadis Kanjeng Rasul lamun digali dinyaan-nyaan ieu kaul Kanjeng Rasul kapikir ku thariqah mah ku syariat mah moal kapikir moal wah jelema teh alus salatna moal poe katingali salat malahan berjamaah wae salatna jarang megawe maksiatna paling ada ngarit ke kebon batur meureun nya heuh bari ngacagan mani ieu teh yageun anu batur nya kebeak tangkal mani ieu batur udah rijeng-jeng mah eueuh bejaan tapi kabeak daunna jeung pucukna eueuh ngari we jeung gamelina namanya mahoni ngari deui nya eta ari mani beak eueuh pucukan tekop nongkot saeutik ari pagaweanna ka masjid wae jelema teh arek kumaha alus amal ibadah coba sok bayangkeun anu dipigawena maksiat keneh ka Allah taala maka pantes cek hadis Kanjeng Rasul moal bisa asup ka surga jalma ku migawe amal ibadahna kunaon karena sifat-sifat anu cicing di urang teh sifat-sifat goreng patut hungkul madmumah disebutna cek ulama thariqah teu ari ngomongkeun sim kuring jelema anu cicing sifat madmumah teh termasuk ti golongan eta jalma ngan ciri-cirina termasuk di golongan eta jalma nu kahiji sifat jalma kafir nu sok dipigawe ku urang
lamun jalma migawe sifat atau karakter jalma kafir eta jalma termasuk jalma kafir. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jalma anu nyarupaan ka hiji kaum dina rek kalakuanana, rek dina ucapanana, rek dina dangdana, rek dina pagaweanana, eta jalma termasuk teh eta kaum kafir. Kafir disebutna. Kumaha kalakuan jalma kafir? Kalakuan jalma kafir teh adalah itu dijelaskeunnya la tajidu qauman yu'minu billahi wal yaumil akhir yawadduna man hadallaha wa rasulah walau kana aba'ahum wa abna'ahum. Ketika dijelaskeun cek penafsir tina golongan thariqah, ketika jalma resep kene bergaul jeung jalma tukang maksiat ka Allah Ta'ala, resep bergaul di sahabatan kene jalma nu tara salat di baturan kene, jalma nu tara salat di paraban kene, jalma urang boga anak sok migawe maksiat ka Allah Ta'ala di paraban kene. Eta teh disebutna nafyul iman lil muwaddina lil muhaddina cek si Imam Bahlawi. Eueuh imanan dina hatena jalma kafir disebutna. Padahal urang pagawean salat wae, tapi babaturan teh jeung jelema tukang maksiat jeung tukang doraka jauhan ka hiji. Ketika urang bisa ngatur karena kalakuan urang ulah sasahabatan jeung ulah jadi babaturan jeung jalma kafir sanajan jeung jalma-jalma tukang maksiat ka Allah Ta'ala, sanajan bapakna sanajan anakna pokona mah digurat jagat mung aing mah mikaresep ka maneh ijin ku kalakuan maneh tara salat tara ibadah ka Allah Ta'ala sok migawe maksiat ka Allah Ta'ala. Aya imanan kene dina hatena, ngaran-ngaran aya resep keneh mah gaul jeung nu kitu eueuh disebutna kafir mang cep. Tah tukang korupsi ieu nya dipikaresep kene di baturan ku mang cep mah di kecamatan. Hade ieu nepi karesep abdi maresep nah hiji jeung bapa teh nu kahiji sok aya ududan, nu kadua sok aya uang makanan. Di deukeutan marana kade eta nepi ka ngajual iman. Ya Allah ya Rabb, teu aya iman dina hate. Resep sasahabatan jeung resep ngabatur jeung jalma-jalma nu tukang maksiat ke Allah Ta'ala. Kade mah aden kudu neangan babaturan, neangan sobat nu euceuk. Mah aden mah ningal baturan nu aya duitan we jeung aya duitan kenae. Rek salat rek teu salat rek megawe maksiat rek bangsa dosa rek bangsa batina kumaha manehanana ta'awudan. Resep urang kana duitna ngahiji jeung jalma kitu kade teu aya iman dina jero hate urang. Tanu kahiji eta karakter jelema kafir anu dicap ku Allah Ta'ala nyaeta nafyul iman kafirin, kafir golonganan. Anu kaduana sifat jalma musyrik, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadah ka Allah Ta'ala teh ulah dicampuran musyrik, ulah dicampuran ibadah teh karena era jeung karena sieun ku jelema. Ulah dicampuran ketika orang ibadah teh hayang katingali ku batur, hayang menang punten batur, hayang kadenge ngaran ku batur, musyrik disebutna. Mata aya bahasa cek ulama tariqah, lamun anjeun ibadah panghareupna takabur disebutna, lamun anjeun ibadah pangtukangna karena era riya disebutna. Padahal asyirku keneh takabur termasuk musyrik, ria oge termasuk musyrik kene hukumanana. Moal aya ganjaran ibadahna, moal aya ganjaran ibadah. Ketika dijelaskan cek tarekat qadiriyah, ketika jalma muntang keur waktu ripuhna keur waktu susahna henteu muntang ka Allah Ta'ala, ujug-ujug lumpat ka dokter ketika geringna neangan ubar, ujug-ujug lumpat nanti keur teu boga duit ge nginjom duit ka bank teu bebeja heula ka Allah Ta'ala. Dalam mun mereka bebeja heula mah tuluy disadarkeun ka Allah Ta'ala kual kudu daekeun nginjom ka bank, ujug-ujug nginjom we ka bank. Eta kalakuan musyrik disebutna.
Coba sok bayangkeun nepi ka dinya. Eta musyrik. Nepi ka dijelaskeun cek ulama thariqah innamal musyrikuna najasun. Ketika jalma dina hatena aya najis bangsa patekadana termasuk musyrikun, jalma-jalma musyrik kungkul. Anu sok amekan ka batur eta jalma musyrik disebutna. Godog dina hatena sok ngewa sok dendung ka batur. Kedah batur mah sedekahna leuwih gede manehna mah saeutik bari diomong-omong. Ari gedena ku kulutus ari saeutikna diomong-omong. Amok di ka batur kanu leuwih gede sedekahna tibatan manehanana. Edan ieu jelema. Godog. Ya musyrik disebutna. Teu aya godogna karena Allah Taala, teu aya mahabbahna karena Allah Taala. Nu kaduana sok aya dendam nepi ka ngagurat jagat jeung batur. Padahal sarua dulur sa Islam, dulur sa mukmin, tapi kunaon make ngagurat jagat. Pada sok ke masjid, pada sok maringunan, pada ngamadhab ke madhab Imam Syafi'i, Nabi Nasarwa, pangeran Nasarwa, madhab Nasarwa, imam anu diturut ku manehna ge sarua, kunaon make ngamusuh. Oh, di ditu na titah ngamusuh. Musyrik kene disebutna. Nepi ka suudona, nepi ka takaburna, nepi ka ujubna. Wah loba sifat jalma-jalma musyrik. Kumaha cek Syekh Hamdun? Cek Syekh Hamdun lamun anjeun ningali kana bahwa awak anjeun alias diri anjeun teh leuwih alus tibatan Firaun, mangka eta disebutna takabur. Cek Syekh Imam Hamdun, wah leuh kene urang daripada Firaun mah. Leuh kene urang daripada si Qarun mah. Musyrik disebutna. Takabur kene. Ya Allah ya Rabbi, air rasaan mun dosa urang teh leutik. Padahal leuwih badak dosa urang teh. Mun nepi ka nyontohkeun ka Firaun oge moal bisa nepi ka Firaun leuwih gede dosa natibatan urang. Karena naon? Karena urang pangkatna lain maksum sarua jeung Firaun, bawa dosa urang leuwih gede teh nepi ka minuhan langit jeung bumi. Ya Allah ya Rabbi, karena sifat karakter dipikir gawe ku urang lamun teu kafir musyrik teh. Anu parah-parahna sifat munafik, anu katiluna. Kumaha sifat munafik? Ari nu sok diomongkeun teh adalah cirina ayatul munafiki salasun. Tapi nu rek dibahas teh adalah karakter-karakterna anu bukti katingali ku urang. Di dia dijelaskan ya suci Al-Quran wala ya'tuna sholata illa wahum kusala. Ketika jalma rek sholat rek ibadah ka Allah Ta'ala datang sok pangpaneurina, cicing dina pengajian sok pangtukangna. Eta karakter-karakter jalma anu munafik hungkul. Sifat-sifat munafik mung kok mau dina perang mah urang ngabela agama Allah Ta'ala euy. Urang ngabela agama Allah Ta'ala, urang demo ieu di kantor polisi. Hayu, gidig-gidig kiai we pangharepna ieu masyarakatna eueuh. Cara kamari urusan nagawarna geuningan. Heueuh. Kok aya nu ngarocetkeun ieu nagawarna ieu. Kurang kumaha jelema nu bogana teh bosna bageur. Ngadukung kana kahadian hayu urang bela hayu. Ini teh ka ditu. Oh, nuturkeun urang conget tokoh. Illa wahum kusala datang sok pangpaneurina lamun geus meunang kakara keruduk. Kira-kira aya pangabutuhna keruduk teh ratang. Tah eta sifat-sifat munafik eta disebutna. Illa wahum kusala wala yumfikuna illa wahum karihun. Terapati-pati ngaluarkeun harta pikeun impak manehanna kecuali kapaksa. Saeutikna sok diomongkeun lobana sok kulutus. Illa wahum karihun. Lamun urang geus cicing tina tilu karakter eta, bener cek hadis Kanjeng Rasul, la yadkhulul jannata ahadun illa bi amalihi. Moal asup ka surga jelema ku amalna. Ku amal ibadahna. Mata butuhna urang kana pamuntangan teh dinya, Pak. Kumaha? Urang nepina kana ridho Allah Ta'ala asup ka surga teh papuntang-puntang kete di ditu teh di akhirat. Papuntang-puntang nepi ka aya dicarioskeun dina hadis Qurtubi sim kuring sok
rada khawatir, sok rada kumaha rada sedih. Dina hadis Qurtubi dijelaskeun dina jamatan Sirat aya hiji ajengan nu sok mimpin mingonan, nu sok mimpin kahadean lain pangtukang lain ngahayo-hayo nu sok panghareupna cicingna. Arek kade arek euy urang muludan kudunan pangbadamna. Ayo euy urang berjamaah ka masjid ini pangheulana. Nepi ka jeung adana, nepi ka jeung komatna diborong ku manehanana. Cicingna panghareupna kiaina. Ayo euy urang perang, cicing panghareupna dina perangna oge. Ngajak kahadean teh alus panghareupna ngan garoblok jeung talolol masyarakatna. Eueuh nuturkeun. Kumaha di akhiratna dihikayatkeun dina hadis Qurtubi eta geus liwat jamatan Sirat ningali mustamina teh sing garantung dina jamatan Sirat balik deui eta nyaahkeun keneh ka mustamina nepi ka dirawelan nepi ka papuntang-puntang dina jamatan Sirat anu muntangan teh kiai. Coba ieu kabayang lamun kiai teu boga pamuntangan murah kabeh ka handap jeung kiai-kiaina dina jamatan Sirat. Matak bener mau bisa asup ka surga urang ku amalna karena eta kiai oge boga pamuntangan wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Teu eta kiai boga pamuntangan. Kasaha muntangna? Urang tuluykeun heula hadis tadi nya. Jentaros ieu Kanjeng Rasul ku para sahabat wala anta ya Rasulullah. Apakah salira oge moal bisa asup ka surga ku amal ibadah salira ya Rasulullah? Cek Kanjeng Rasul wala ana. Kaula oge moal bisa asup ka surga ku amal ibadah kaula sorangan. Padahal kurang kumaha ya ibadahna Kanjeng Rasul. Teu aya makhluk Allah taala anu ibadah sapertikeun ibadahna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nepi ka disebut makhluk pangmulyaana. Sayyidul makhlukot gustina sakabeh makhluk lain dina surohna hungkul dina ibadahna ge pang bagus-bagusna jeung pang alus-alusna tapi moal bisa kaula asup ka surga ku amal ibadah kaula ngaheuleuh para sahabat cacakan Kanjeng Rasul teu bisa asup ka surga ku amal ibadahna ditaros deui ya Rasulullah atuh arasupna ka surga jelema kunaon lakin bifadlillahi ta'ala terapina asup ka surga teh ku kaunggulan ti Allah ta'ala lain ku keadilan lamun ngomong ke Kanjeng Rasul arasup ka ku keadilan Allah ta'ala kabeh asup kana neraka cek Allah ta'ala teh ibadah mana sabaraha tahun euy abdi teh geus ibadah ka Gusti teh 5 tahun 5 tahun 60 tahun eta 60 tahun teh full dipake ibadah. Coba urang timang jeung nikmat, niceuk maneh nikmat ningali panon maneh sabeula moal kabayar. 400 tahun ge ku nikmat niceuk teh geus teu kabayar. Komo ku nikmat neuleuh meureun sabeula. Matak lamun ngitung kana keadilan Allah Taala moal arasup ka surga kabehan moal. Asupna kana neraka karena geus kagolong ahli maksiat jeung tukang maksiat ka Allah Taala. Yuk ngomongkeun kaunggulan di Allah Ta'ala mere syafaat ka Kanjeng Rasul anu syafaat eta didohirkeun surohna di dunia didohirkeun hakikatna di yaumul jaza di akhirat kumaha suroh eta anu didohirkeun di dunia ku Kanjeng Rasul teh dibere makom ku Allah Ta'ala makom pikeun muntangna jelema ka Kanjeng Rasul. Nah urang moal bisa muntang langsung ke Kanjeng Rasul tanpa muntang heula ka antek-antekna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka mana pamuntangan urang? Lamun hayang nepi ka Allah Taala urang kudu make pamuntangan anu leutik heula. Teu ujug-ujug muntang anu gede henteu. Beda jeung naekan tangkal kai ieu mah beda muntangna. Ari naik tangkal kai mah muntangna sok kana dahan panggedena heula. Nepi ka beuki luhur naik muntang teh kanu pang pucukna kanu pang leutikna tapi dina ilmu tarekah masuk dibalikeun hitunganna jelema lamun turun ka handap dina ilmu tarekah mah ibaratna jelema lamun turun ka handap ti mimiti dahan nu leutik ti mimiti pucukna muntang heula kana dahan nu leutik
tuluy engke nete kana dahan nu gede, tuluy nepi kana bongkotna, tangkal nu gede, tuluy nepi kana akarna. Tak eta disebutna toriko. Ya. Kumaha pamuntanganna ti mimiti Kanjeng Rasul. Ieu kurakeun tina disebutna makom musilah, makom anu bisa nepikeun hate urang ka Allah Taala disebutna. Makom musilah kita disebutna. Anu bisa nepikeun hate urang ka Allah Taala. Mimitina Allah Taala ka Kanjeng Rasul heula. Tuluy geus ka Kanjeng Rasul kadituna ka Sayyidina Ali anu bisa musilah teh nya. Gusti Sayyidina Ali ka Sayyidina Hasan jeung Husain. Gusti Sayyidina Hasan jeung Husain tuluy ka golongan ulama-ulama anu geus nepi kana karomah wali Allah Taala khususna golongan ulama madhab. Eta geus bogaeun kabeh geus nepi nya sanajan dina syariat padahal hati-hatina geus bertorekat ka Allah Taala. Nepi ka geusul adomna. Kumaha pamuntangan ti golongan syariat ti mimiti madhab urang nyaeta madhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Tuluy ti mimiti geus madhab Imam Syafi'i nepi ka kaul Imam Ghazali, nepi ka kaul Imam Rafi'ina, nepi ka kaul Imam Zakaria Al-Ansarina, nepi ka kaul Imam Ibnu Hajar Al-Haytamina, Syihabur Romli, Syekh Jamalur Romli, nepi ka kaul kitab Al-Malibarina. Diamalkeun kabeh tuluy urang muntang ka luhur. Nepi ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta eta muntang disebutna. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kudu ngaraksa aranjeun kabeh ku tali agama Allah Taala. Dina artian kudu nyekel anjeun muntang dina agama Allah Taala. Muntang. Karena ku amal urang moal asup urang kana surga nadat Allah Subhanahu wa taala. Tak geus nepi kana kaul-kaul kitabna mangka bisa orang muntang ka kiai bisa asal kiai anu geus ngajalur sesuai jeung syariat jeung tarekatna puntangan kadinya. Padahal urang ge masih kene muntang di puntangan ge sok kabayang pauntuy-untuyna ieu. Tasalsul atawa daur, ai daur mah muter ieu mah tasalsul. Kete dina jambatan Sirat teh meureun nya Kanjeng Rasul mah geus liwat ditingali ieu umat-umat sing gararantung dihana. Nu ieu muntang kanu ieu silih puntangan ngagarantung we nya. Ya Allah ya Rabbi dina jambatan Sirat silih garantung ieu karena naon? Karena ketika di dunyana silih puntangan dina agama Allah Taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an titahna ge sakabehna silih puntangan. Ieu pangandika Allah Taala. Wala tafarraqu ulah cerai berai, ulah papaseaan, kudu silih puntangan. Mungkin nepi ka akhiratna silih puntangan. Ta ieu nepi ka kawin oge pan ieu teh jeung pamajikan teh meureun silih puntangan ieu teh. Manya arek silih musuhan. Manya arek silih tukangan edan sugan. Rek sorangana silih puntangan, muntangan kasaha muntangan ge, muntangan bobogaan we meureun bingung da encan aya sarangkaan. Geus nepi ka kawinna puntangan leungeun pamajikan. Malaur bedog gawe sarangkaan. Tapi kabogaan anak teuningan nuyun kene anak muntangan anak kadituna geus tuluy we ku puntangan. Nepi ka geus pikuna masih kene muntangan itu. Nepi ka kojorna aya puntangan aya jelema-jelema nu ngurusna puntanganeun manehna teh rek sanu ngurus lamun eueuh nu puntangan. Eueuh bejana mait ka kuburan inget leumpang sorakan kita. Eueuh nu muntang mah nya, eueuh nu muntangan heuh eta we lah bahasana. Ieu mah dina ibarat dina bahasa ieu nya. Ta urang ge aya nepi ka akhirat teh sabatekeun kitu ye jang bakal balik urang sadayana nyaeta khususna balik ka ieu mah umumna balik urang kadat Allah Subhanahu wa taala. Nu sok dingaranan tobat ieu teh bahasana. Cek ulama thariqah. Karena cek Imam Ghazali nu ngaranna tobat teh nu ngaranna tasawuf adalah tobat heula ka Allah taala. Diajar balik ka Allah taala. Ingat-ingat sakabeh dosa, ngajauhan kana sakabeh dosa ka Allah taala. Tobat. Tasawuf teh tobat. Lain pikir ngagaringan batur lain. Ari ciri-cirina tasawuf atau adab tata krama tasawuf
tah sobar dina hatena nepi kana tawakal nepi ka ikhlas ibadah kana Allah taala teh ta adab teh kramat tasawufna. Cek Imam Ghazali dina kitabna nyata Ihya Ulumuddin. Panjang teuing sakitu ge Pak. Geus boga bakal mah nya. Kenai bakal takwa aja bawain balik. Eta ge geus kang alus-alusna jeung kang manfaat-manfaatna jeung urang sadayana. Doa anu terakhir mudah-mudahan ya sahibul bernaka sakeluarga khususnya panganten sing dijantenkeun keluarga anu sakinah anu kumpul jeung pinuh dina rumah tanggana kumawadah jeung warahmahna kaunggulan tidak Allah taala nepi ka jadi nepi kana barokahna nepi ka bisa muntang nepi ka Allah taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu di alam cakap, ya kalam ilahunna wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.